kieu hirup nyorangan kapungkur mah sasarengan batin ngerasa perih pikiran jadi sedih sabab moal deui papanggih tapi lamun aya keneh panutan teh anu soleh taya sawadeunana dina tingkah lakuna pasti moal kieu jadina takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disingler jodoh pati bagja jeung cilaka sadayana henteu disangka aduh Gusti Nu Maha Agung abdi teh sejanyunkeun tulung panutan abdi nu tos tilar dunya sing ditampi iman Islamna kaperi kunaon teuing awak ruksak mani asa disasaak kasedih kunaon patumpang tindih hate nyeuit ngajerit manatan langit heserek leungit duh nyerina duh kieu rasana wengi dina sawangan panutan teh jonembongan mikiran bolak-balik batin jadi ngarenghik malah panon nepi ka ceurik kahayang mah hate teh ngarti takdir ti Gusti geus pasti lamun aya gantina jeung sarua solehna pasti bisa pikeun ubahna takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disingler jodoh pati bagja jeung cilaka sadayana henteu disangka aduh Gusti Nu Maha Agung abdi teh sejanyunkeun tulung panutan abdi nu tos tilar dunya mugi asing aya gentosna kamelang kunaon teu ilang-ilang hate ngait ka anu geus lila indit kahayang kunaon tacan kasorang naka mana kedah milari gentosna ngakala